barang antik. Antik teh meureun eueuh dibatur. Antik tahun 80-an, tahun 80-an, tahun 70-an kabeh sa Indonesia meureun henteu mah teu we kabeh demam antik di meni-meni keur ngariung-riung barang antik nu diobrolkeun. Keur aya rapat-rapat barang antik nu diobrolkeun teh. Kabeh eta teh masyarakat teh ngobrol barang antik. Bener, bener. Saksi cenatna bapa kami, babeh sorangan. Eta ge terlibat dengan barang antik kaditu ka Cimerak, kaditu ka Enes, ka Legok, ka Bulak Benda Madasari pokona ka Kuiran we KBG. Ulah sinu deukeut ka Jombang, ka Surabaya, ka Bandung mah geus pulang anting we ka setrikaan. Kaditu ka dieu, meus-meus ka Munipak arek neangan barang antik. Nu diteangan teh macem-macem. Aya keris. Aya piring, piring antik. Bahkan diteangan cenah duit Soekarno. Lempengan teh geuning receh Soekarno diteangan. Harta karun Soekarno tadi teangan ka meni-meni. Da di dieu ge aya kajadian. Aya jelema tiluan opatan datang ka Pak Olog baheula almarhum ka Ciomi bapana. Neangan cenah barang antik. Batu ula. Batu ula teh hasiatna gede, bener. Da kami ge kaseureud ipu jeung Ciperarita keur kokodok di Cibawana. Ngecetot kana leungeun. Da ku almarhum Bapak Olog di anuan batu ula cager alhamdulillah syariatna. Samunit oge mun pekernya dikasedot kabeh si peurahna teh benernakeun. Benernaker eta teh. Tah dituluykeun tadi opaten teh datang cenah ti Jakarta ngaku nama da biasa bahasa Indonesia. Bagaimana keadaan di Bandung kararitu ngobrolna teh. Ada saja si Koko macana di Bandung teh. Ngariung opatan teh. Mau duit tidu biasa, mau duit ditemongkeun ting duit naon. Terus kieu ngobrolna teh, Pak Olog, masih adakah batu ula yang ada di Pak Olog? Katanya sekarang mah batu ula itu udah mulai pudar, nggak dicari lagi lah. Gitu bahasana teh. Coba lihatkan sama saya. Nu mata ku Pak Olog ditemongkeun, kumanehanna diuji ya kurang Jakarta. Sini saya pegang cenah kitu. Pas maneh teh nyokot mangkok. Tah, sagede kila leutik teu batan ieu. Mangkok. Saluhureun mangkok bubur meureun. Mangkok. Nu sok wadah bubur geuning mangkok bubur jeung wadah baso, mangkok baso. Terus ituna kumanehanna teh. Terus kurang Jakarta teh di anuan cai, tah cai water ieu. Cai tah. Ieu cai nu kingaranna ieu pemirsa ieu. Kadeung. Tah, di anuan cai. Ditambahan deui caina bisa hauseun. Tah, ieu cai iya. Water. Fresh water ieu. Tah. Terus kurang Jakarta teh di anuan lauk. Oh batu ulah heula. Batu ulah dianukeun, batu ulah. Nu kadiekeun dianukeun kana mangkok eta. Terus di anuan lauk tah lauk ieu, apa teh ieu lauk? Tah lauk dianukeun kana mangkok. Tah, dua lah laukna. Batulana asupkeun apa? Tah. Batulana geus diasupkeun geus. Eta urang Jakarta teh mawa portas tilu siki sagede gede alaihim sagede kieu ye portas ye. Portas teh endrin. Pas tak zaman baheula anu si Uten mortas di Cingiri bujurna bolong lantaran misalkan portas da keras eta mah portasna. Mati.
ngarage portas pastak anu buleud endrin lauk endrin sagala sok dianukeun ka dinya 3 siki nya heueuh si laukna teh modar kocor moal henteu maheot kakara sabaraha detik ogenan nu matak dicokot laukna teh jeung batu ula ieu Pak ka Pak Olog ieu teh batu ula palsu teu bener mending kana piceun atawa ku kami cenah lah dibawa be keun dipuasaan heula ame mati cenah heueuh da kabuktian batu ulah dina mangkok laukna modar terus dianuan endrin dianuan portas pastaknya heueuh nu matak bangkokna mah dituna di Pak Olog jeung laukna jeung caina batu ulah mah direod ka Jakarta cenah dipuasaan heula ame mantap ame sakti heueuh cenah tepi ka ayeuna teu datang-datang nu ngareodna tah jadi aya barang antik teh aya ngan anu nipuna mah bencah oge tak kitu dina pertipuan siklus antara barang antik jeung penipu antik teh kararitu loba nu mata kurang kudu sing tararapti tah angot ayeuna aya merah-merah delima sok ku kami rek disusul engker dibuktikeun rek mau duit kami mawa duit lain mau daluang tah balarea jadi kitu get chapter 2 kami ngobrol masalah merah delima barang antik jeung duit Soekarno ya gitu barang antik teh aya